Malaikat Jibril atuh anjeunna sumping ka Allah ilahi. Kamaheun minana Gusti kedah sakumaha teh nyanaksuna tina neraka teh kagak dipasihkeun ka Adam. Cek malaikat Jibril Allah memang khud miqdaro zurratin minha. Sok copot sakade bunyi. Abanya abanya copot sakade bunyi. Lajeng eta nabi malaikat Jibril angkat dari ka malaikat Malik. Tuluy diwartoskeun ka malaikat Malik teh mereh kami teh dipaparinkeun perintah Allah nyana kana sebenarnya sakade bunyi. Atuh malaikat Malik teh anjeunna hanya itu teh nganaksana tina neraka lajeng dipaparinkeun ka malaikat Jibril dikeum di 70 walungan di surga. Dikeum di mana cenah? Dikeum di 70 walungan di surga. Saat tos dikeum di 70 walungan di surga dipaparinkeun ka Nabi Adam alaihi salam. Ditampak ku Nabi Adam teu langsung jalan. Ku malaikat Jibril ditendang di hiji gunung. Eta nerakseun teh nu tina neraka teh disimpan dina hiji gunung nepi ka gunung Sagaringa. Nepi ka gunung Garing. Ngacios nepi ka haseupan-haseup-haseupna sadayana teh nyumput lima bener tos kitu ada bingung enten di mana saking ku panasna gunung nepi ka ku malaikat Jibril teh dicanak deui ka mana dibaparinkeun deui ka malaikat Malik dilebetkeun deui kana neraka. Nabi Adam kumaha masakna Nabi Adam teh nganggalkeun seuneu anu tina sesa-sesa nu nerap dina batu nu kabeulun teh ka dina gunung geuning ya nu nerap dina batu na tatangkalan jeung sabangsa. Jadi kitu ente saking kupanas pahazihi dukhan tilka zuhroh ahli haseup teh nu nyumput tina benda-benda anu mengandung kalor ieu teh tina seuneu nu asalna sagede bae.